Aduh emak, Iya. ini teh perhiasan wing kabeh, kadenya ah. Bener mawar teh, hayo. Ya berat aing ah. Nyapir aku kudu ngulikeun beca. Ayo ah. Mak, buru atuh ah. Bela banget ah. Ya istirahat lama capek. Ini tibang masak yoge. Ya berat hidang sia teh. Ah, Lain mak, orang kan make emas besi anu ngajambret. pira ku teh sanu arek ngajambret tibang emas. Nya, Barang kilo eta emas. Yo tibang saon. Oh, teh geus sia teh. Tapi berat mah make saon ge ah. Ah, ini berat mah. Di kunaon sih kadang Iya, mana halus Ih, banget. tong dicabak ih sama mama tak kabeuli ah. Ah, eta mah mana lain mas asli iyo. Mas 24, Mas Bintang Porem. Mah geus di wadah sih yo. Itu dibukaan, ieu kadaharan urang selama sabulan. Mak ieu kali aku si Bella ah. Mana babi? Nya loba lah, kamari kan euci aing ka dieu mere duit. Iya. Eta Mas Marulu, Mas Mas Marulu, Mas Mas Marulu sia. Mas Marulu. Kita Mas anak aing. Heeh. Ayang atuh eta. Bella ieu berat banget sia meuli emas 2 kilo teh meuli berat. Halus banget ya iya. Itu dicabak besi luntur. besi luntur soalnya ieu mah Mas 24. Iya, mah nempo atuh ya. Heuh nempo mah nya nempo kieu tadi jauhan. Eta lamun sia kieu wae kos nu keke. Nyapan aing make geula. Sirik ya, eta teh sirik Sirik ya. mah, heeh Sirik biasana mah. ieu mah ari biasana ari jelema sirik sok itu. Yo, ayeuna sia make kedeung ge bari ka imah diteang ditagihan kuno ieu, kuno Kudu naon? utang. Aduh. Ini pantisnya mah dengan urang mah raracutnya mah. Pantes. Yo, eta Indonesia ditamawa eta sia na ya. Nah, si ieu mah nyiksa banget ka aing Soalnya teh. mah mun urang mawa berat-berat ke emasna besi luntur. Oh ya, oh iya tim Siti kait mana. Besi dikait. Emang kita kau beli juang-juang acan tuh Ya, mana dipegang kita? 14 juta. Gusti, kisah ini ruang imah. Ah, imah mah keun bae Bella ah, nu penting Oh, cek aing teh Bella. Iya, ruah gue imah. Orang dijieun nu alus mana mah yang beli emas wae. Yang beli baju, Oh, imah mah keun bae. Nu penting mah urang aya tempat tinggal. Tempat tinggal teh mana mau dibarolong oge. Keun deh, nu penting mah urang emas di kabel. Ih, tong dicabak ah, itu main mah ka situ da sirik wae, batu make emas teh. Ayo mah balik ah. Mah, mun hari cuma nya. Ah. Urang tuh mah menilila ah. Kuing ge tadi numpak ojek, ngalah lumpang wae. Ah, Gusti. Ma, aduh, ieu wadah emas urang, Mak. Aduh. Mama, Gusti. Aduh, iya. Dijalin ke sakit ge. Udah, Aduh. Ya, kunaon hidung mana ya? naon deui ikut campur wae. Ah, Dijalin ke is, ya Mas urang. berat aing mawa Iya, ieu. atuh bawa ku sia iya. ngakeun bae naon gadagna Nyawa sih. ini sih boga emas. Oh, nya, heueuh. Itu alabatan anu. Mana ka mana? Mun nyeri ieu. Iya, Terus teu bae oboan, oboan sampe oboan. Anu loba duit mah. Mau karasa capek. Sebenarnya kali itu mangkat ah. aing teh sia boga emas gede sagede gorobak Kata mana reka mana sih, Is? Geus kemben yang Kembaik ah, sok jadi pahlawan kesiangan ah menyelabatan polisi India. sia doraka sia ka Mau doraka, itu iya. alabatan naon meureun Aduh, Mak, rada atuh make emas 24 ya, Mak. balaka Iya, tebang mah mending nyeri. nang pamere Bos si udah enak, akem Pi. angin nyaho lain jieunkeun ka imah emak ulah di Cek mage ya, dijieun kena ka imah ya, urang tambalan deui bilikna embungan, hayang beli emas Sana. wae. lain ka imah geus ruwag we geus Pun ruwag sia bae. duit eta mumpung aya Penting mah teu duit balocor, barolong mah wajar. tebang duit ladang pamere oge indung siang dijadikeun babu sia mah sia eta Untuk iya tiba mawa ieu. made sarwana daek wae mama Ieu berat aing ah. Aduh, aing mah aing meni arara teh. kayaknya dijual deui pake maeran hutang Ayo ah. Emas 24 ya. Iya. bodo amat ah Raranas banget, ampun ah. Bella. Kan Bu Haji,
Naon mana misinis banget. Lain sini sebel. Kunaon sih? Si Iem kabeli emas. Gusti si Bella panas. Panas lah, si Iem boga nu balangsa, kurang henteu nu boga salaki teu boga emas. Ya cigana boga duit pamere kamari teh Oh, si Akem. Akem dibere 14 juta Bu Haji geus cenah tagih tah hutangna. Urang rek lagi sepeda. Oh, atuh bayar Yo, heula kitu. lain mah dijieunkeun imahnya nambalan Oh, imah. oh. Malah dibelikeun kadaangan kue, ciki, emas coba. Astagfirullah nu kitu mah jeung naon nungtutan ge Kosmetik bisa. coba. Jeung deui ngadenge ayeuna cenah mah udah hayang kawin ngambek wae. Astagfirullah. Eta cenah boga duit da. Yang kawin jeung sa Bella? Nya ngomong jeung Mbah Alut. Ya Allah. Anu bener. Nyata nyawe ka si Iem. Eta urang lagi menang mah sih. Mun nya meunang mumpung aya kene duit tak kedeung cenah dibelikeun deui emas. Pilang bara kabeh Yo. saware-saware atuh. Yo, nya si Iem mah non pamikiranna teh kitu wae Bu Haji hayang katempo wae sia. Ya eta kadaharan nya mani diborongan Ya kadaharan. tempo na Bu Haji ayeuna nagihan ka ditu ka imahna tempo tagih mumpung loba duit tanggus tawing mah sebel empo tatangga ka beuli emas teh ah. Si Bella. Aing bener rek nagih peuceun narikeun eueuh. Yam, Bu Haji. mau deh temen kaberatan kitu Bu mah Haji ka mana anak. sih? Ya iya kalau bawa kana si iya Bu Haji. Sabulannya nya teh Bu Haji. Tah ieu wadah ieu. Oh, ngadenge cenah mana beli emas, mana coba ningali. Teu meuli Ningali, ieu mah mas boboran mas duble. Iya mah ni sagede naon ieu. Mas duble Bu Haji mah murah. Bayar heula tuh iem ka urang iem pilang bara kabeh. Cenah boga duit ti si Akem. Kayak tambah panen janjina ge enak karak ge ngarambet. Tuh mah kumaha wae sih mak. Terus diomongan Bu Haji, ya hutang bayaran hela manehna mah hayang meuli emas. Batur ditangga bener hela imas, ieu mah hayang meuli emas. Oh, Imah mah gampil, imah mah iya. gampil, nu penting Ya teh kabocoran. dibalikan ka emas mah engke air baring teu boga duit ka jual imah angger kitu-kitu Ya, sehingga mayan. dijual Bu Haji itu jeung persediaan mah Manehna odah. mah hayang gaya wae. Ieu teh jeung persediaan mah odah maot Bu Haji. Musti teh ngan teh hidang Sama sia indung mah. seger bugar kayaknya geus sisadian jeung Mana kudu mau. sadiaan. Bu Haji ieu ngomong-ngomong sia Mas teh naik deui geuning ayeuna mah. Amane belagu banget bayar heula. Naik deui nya. Kene tuh duit teu bayar hela ka Bu Haji. Mah beak. Teu hidang Makanya sia kan mah. mah tong ibere deui mah da amal ibere deui da. Bere naon? Injom amane injom mah oge ka Nyamung urang. ke panen. Ayeuna karek usum tandur ka. Ya mumpung keraya duit ieu. Tapi Bu Haji modelna halus ya. Ya Bu Modal Haji harus ieu teh nya baju manehna ciki-ciki manehna mana mah teu dibelikeun naon ku manehna. Mama ada dasar uing. Coba kadaharan kudu disadiaan iam kadaharanan nungtutan we meuli. Oh nya aku Angguran boga ge pake meuli duit. beas. Mah poho can meuli handphone. Duit teh bea. Amah uing meuli handphone merek iPhone. Segala handphone hutang ka urang ge teu dipikirkeun. Hutang hela dah. Dipikirkeun teh hutang ah. Coba eta kadaharan kudu disadiaan nungtutannya kadaharan mah iam. Mumpung boga duit Bu Haji, ari teu boga duit teh ya. Nya kayeuna ka urang atuh iam satengahna we heula. Yang kira kan janjina panen, ayeuna mah kan pecek kene Bu Haji. Ya paceklike mumpung aya nu mere duit iam. Beak uing hayang meuli handphone ge. Eueuh. Coba itu mah positif. Asa diomongan Bu Haji sih ieu mah. Mah halusnya, halus teh ieu model Bu Haji. Ante Ih, sirik we Bu Haji mah batur meuli mah. Ya udah urang ge teu boga itu iam. Bu Haji mah make gelang karet we ulah make emas. Iya mah menikit. Iya Bu Haji mah teu boga emas ge di imahna aya di kotakan. Tadi kotakan Ya mah. heueuh. Letak sawah mah mama. Nya sawah aya beda deui Bu Haji mah. Kotak Ayo amal iam. urang. Ya kadang ge Bu Haji sapoe dua poe ge dijual deui. Ya ulah atuh Oh, mah ngadu iya, aku teh nu mah. bener. Ya angguran pakai modal usaha. Usaha naon dagang ranginang. Dagang seblak teh nya di harapan imah ge dagang seblak Bu Haji. Saya teh mah di bejaan ge ngaberung. Mah laku Oh. Mana mah. teh gaya we Aya gaya. lihat Iya Mak. dagang gorengan ge geuning laku iam. Di hararutangan wae dagang gorengan ge. Ya di hutangan ge kage aya mayarna iam. Mah balik buru-buru ulah ngalainannya Bu Haji Enggak sayang berat banget ieu tadi di pasar mula. Geus ya iam. Di pasar mula Bu Haji mah kikian we meureun berat. Coba eta indung dijadikeun babu si iam mah. Bawang Betul, tak kau iya. keserangan. Harus Bu Haji. Nyau Hei ah.
Masih mana tuh mawar ah? Parah lu kira-kira mayarna. Di lapar tuh. Setengah anak tuh. Capek ah. Ma, eta mah ulah dandan di luar langsung kajerokeun, Ma. Kadang tuh ini istirahat teh lah capek dah sia teh. Tadi istirahat mah dulu. Ya kitu teh mogok ah. Emang mawa kadaharan budak oge. Yo ah. Kade deui raremuk. Aing mah kuat teh dibalikeun naon. Ya mama aya baju bubututan nurut uing. Itu aralus kene da. Bejakeun kasih akem aing teh dibalikeun naon. Ya cek marek kumaha ngahubungin nah handphone teh boga. Merena ge sakur aing. Mana beas mah teu beuli, beas teu meuli nya. Pokok mah engke meuli deui lah. Tuh lembut teh, Mak. Emang kitu aing entog ah. Mak. Ya ampikeun. Kedeung ampe kena kasih kusia ah. Aing di jalan kene bus teh mun kuatan pegel Ya ieu. mesti meni herang-herang teh nya males ya. Nya alus da mahal ah. Ya mau urang handphone can kabeuli. Ngejual we mah sia balikeun Hampung we handphone. kana usah duit di Ya emak. eueuh beak Ya ah. oge mama kitu Duit malulu kusia nya nyumputkeun oge. wae. Berarti duit 14 juta meni beak, Mak. Ya beak eta geurang bara juta. Bilang 10 setengah. Nya mantap ge ieu balajan beak bara juta ieu. Nyawa liur. Sia mah balajan ciki kos nu arek ngawarung. Ya kan pemboga duit mate sabulaneun. Meuli kopieun aing mah henteu, ieu mah meuli jajanan sia we. Poho mah teh ngadadak pohonya diboga duit teh nya mah kunaon sih nya. Aing Gitu di pasar mah. Itu inget tak kolot teh. Ah, Ma, cokot cai ah, wing hayang nginum banget. sorangan ah. Mama ah. Buru, Mak. Mak, Capek aing ah. keur naon sih? Ieu bawaan teh ka ditu, bawaan. Mak bawaan. Bawaannya ka ditu. Ngajrokeun. Ah, aing kuat mogok ah. Meuli kopieun aing mah henteu, sieun teh sakitu duit. Ya, jemak ya. Ranginang bubuk. Jore ah. Ngeunah mah jeung ngopi. Bok ah. Mere lagi nang bubuk. Nah, yang nomor teu mah kudu meuli kasih aci. Tah, Enggak ditu mandi, si bau haseu. yang ke heula atuh, capek kene. Emak we ka itu mandi. Aing hayang meuli daster teu dibeulikeun sia mah. Teh meuli di anu 25 ribuan. Jor teh ngarateun kitu mah. Nyamal atuh lieu. Urang can meuli handphone, Mak. Beulikeun eta emas jual mah. Ah nyarara mending make emas ah. Kota bilik tak ieu bilik mending gue sarang sakieu. Nyakeun bae mah anu penting mah kantengna rapi. Ieu mah anu ngintip ieu. Pan make koran belah dituna. Di koranan. Wis meuli koran ya mah dua kepeul mah saker di make koran ame tok katingali bolongna. Ngararewa teuing make nu kitu bangun. Ah sia teh. Lah ieu batur mah dijejekeun ieu boga duit sakitu teh dijejekeun. Dijejekeun naon sih? Ieu mah malah gaya we nomor hiji gaya. Geus ah ngerek mandi ah. Bagus mandi ka ditu. Hadena aya nu mere duit jadi we kabeli emas. Ah. Lumayan kan, saker pamer. Kan kurang kadinya. Apa ditu lurus. Ah. Padahal mah loba duit ieu mah tadi tuh Pak Ojek. Aduh Gusti. Ampun, Ari. Aduh Gusti iya. Kosong teh ide kan tepung. Tapi halus ya. Oke. Terus lanjut sana ngomong. Kurang ya. Enggak mak ku si iya mah mak. Nyagarak naon sih? Eta nini ngomong nih. Ngakon bae mah sakali. Bela bae kali bela. Kaparengan Bu pisan. Haji. Iya mau dah. Tucuna tadi nggak ada ngecek si Bella. Iya mah. Oh, ya dihutangan ge kage aya mayarna ya. Mah balik buru-buru ulang ngalainannya Bu Haji ah. Geus aing berat banget ieu tadi di pasar mula. Di pasar mula Bu Haji mah kikian we meureun Coba berat. eta indung dijadikeun babu si ieu mah. Bawang tak kau kesorangan.
Halus tuh baju.